eta satu anu dipencit baik nu alit atau nu pertengahan atau nu ageng lamun dipencitna ku jalma Islam, ku jalma Islam bade nu beunghar nu sangsara anu lingi di kampung atau di kota. Mung eta jami Islamna teh kasipatan ku sifat baligin anu baleg, berarti yuswana 15 tahun kaluhur atanapi tos ngalami kaluar mani walaupun kirang ti 15 tahun. Kusabab tos ngalami kaluar mani mangka disebatna balig. Kusabab agamana Islam salajengna tos baleg salajengna mencit sato mangka halal eta santo anu dipencitna. Pangna halal kusaha anu mencitna jami Islam. Salajengna eta jami Islam teh kasipatan ku sifat baleg. Kumaha cenanip ieu jami Islamna teh teu acan baleg. Teu acan 15 kaditu atanapi teu acan kantos kaluar mani. Eta. Tapi kagungan sifat mumayyiz. Anu hartosna tos hideng, tos denger gitu. Lamun nyalira ti kawit morosotkeun lancingan, morosotkeun selempak, na bener di tempat mode pacilingan atau WC. Atosna omeh bari bener omehna ge ku cai di kobelan. Tuh bebersih pananganana. Tuh di lancingan deui gitu. Lamun emam sagala nyalira. Ti kawit nyanak piringna, nyanak senokna, nyanak sanguna, nyanak rencangna. Salajengna atosna piringna disimpen deui ka tempat wawasuh wadah. Eueut nyalira nyanak gelasna. Salajengna nyicikeun caina eueutna disimpen gelasna deui gitu. Salajengna lamun teh mah ka warung jajan gitu nya. Lamun acisna 5.000 jajan 3.000 apaleun kudu diangsulan 2.000. Dah walaupun teu acan baleg tapi tos denger. Tos hideng. Tah. Kumaha? Jama Islam teu acan baleg mung kasipatan ku denger atau ku hideng teh walaupun teu acan baleg. Mencit sato bade hayam, bade entog, bade meri, bade itit, bade domba, bade sapi, bade munding, bade kuda, bade onta itu. Tah kumata walaranana mangga teu sawios-wios. Anu dipencitna halal gitu kanggo dituangna. Ngan eta anu mumayyiz anu denger anu hideng teh ipah. Kudu kasipatan ku yatiku azabah. Manehna kaduga kana mencitna. Kaduga di dieu teh lain hungkul ngagereselkeun bedogna, tapi apa kana ilmu mencitna. Di antawisna urat badagna kudu pegat. Urat leutikna kudu pegat. Satuina adab tata krama mencitna kudu dicumponan. Badina mayun ka kiblat gitu nya. Tuluy babacaan nalika bade mencitna dibaca badina bismillah gitu. Nah bismillah. Tasok sanajan teu acan baleg neme hideng neme denger itu tapi tiasa mencit kusaha apa ilmu mencitna. Tah kusaha kitu nah halal pepencitanana jama Islam walaupun teu acan baleg neme denger wungkul. Gitu. Tapi tiasa kana mencit. Nah, tiasa kana mencit.